Halo. Arek kurang diteleponan tadi angkat-angkat bae. Mana arek mau sih bayar hutang? Mama ya. Mam, tas mam tadi. Biasa nama gak pasti ditawaran di rontok. Ya karena budak leutik. Kieu bah yeuh. Abi teh boga dulur. Aduh abah mah hampa abah kota. Tapi teh kupeun jeung mata. Ya, arek si papan kumaha urusan mana? Ulah cicing bae geura ya. Bisa lebih mahal. Saya amit-amit. Ya. Ya udah jalan ke mana? Pangandaran. Ya. Itu mamnya. Mam naon eta? Mama ya. Mam, tas mam tadi. Sok bae teruskeun. Mana sih lemang ya bohong. Biasa nama gak pasti ditawaran di rontok. Ya karena budak leutik. Kita mah kabita ya. Cicing grafari di jalan tem nih tedek cicing. Duh, anjing. Kemana sih si Falcon? Asalnya di kamar kurang di hubungan baik tapi menilai rese. Ah, cobaan telepon deh. Tadi ya. Lampir di. Naon? Angkat. Di telepon tara diangkat baik. Coba telepon deh. Wah, Halo. Kurang di teleponan tadi angkat-angkat baik. Mana arek mau sih bayar hutang? Lamun mua kurang arek dibawa ke jalur dukun yuk. Tenang geura. Sekali bayar ieu. Tapi saha wae sih. Nama awas we mana. Oh iya teu datang. Tempokeun be. Jang ari ieu minggu ujang kan es. Sanes ieu mah toko, ieu mah jadi rumah. Bosnya mah abi arek kulit. Cek tuh. Wis gua dia imah. Angkat toko. Nah, mulai jauh mana kadinya orang kawirangan menjaga tempat naon.
Ali cenah di dieu mah sih. Kucing nih. Aduh, Mang Balkon naon nih. Halo, Halo, Mang. halo. Halo. Ya, keur di mana? Iya, kemenangan Batu Ali bu. Kayak Mang. Naon Batu Ali jangan wayak kieu. Ya mendingan iya, urang minta tulung ya. Tulung kumaha deui ji. Boga kokolot nu alus teu. Urang pusing ya ditagih bayar. Minta usaha. Ah, ku lampir ya pugu. Teu inget waktu nagih-nagih lah. Anangkeun nu alus lah, gawean sakalian. Mang Balkon izin ka jelema eta deui bae. Heueuh da kasadeui atuh. Nya, Sugan aya si mbahna di imah. heueuh. Ayeuna Buru-buru. mah isu. Ayeuna lah sampe tereh. Cuma ayo urusan Batu Ali. Suk Batu Ali malah dibere terus neangan. Loba tuh, Batu Ali, Batu Kali. Yuk, yuk nuhun. Iya, iya, Mang Balkon itu naik ke hayang, si hayang ada indog. Sebutin, udah bahaya sih mbak ini. Untung aya kena jalur pagar. Bisa ditita-tita henteu. Ini naon era. Mbak kasih mbah tarat barang bawa. Tekembe kita itu sekali lah. Ya masuk beban ngomong. Cina orang sarua banget jeung simbah. Jangan nabi lanjut. Jangan keluar siang. Ayo deui. Alhamdulillah pegawaian hiji geus beres. Tapi imahna nih jauh di leuweung. Penyakit cenah hese diubaran. Kadang penyakit gitu padahal mah ini hayang manggil urang jauh-jauh. Suga teh penyakit jero naon. Rorombekeun gerowan pasti. Menimpa disuguhan cai acan di ditu. Omo amplop mah. Apal meureun ayeuna corona. Sah sih betul-betul duit. Memang hidup mah susah. Memang benar cekolot. Hidup itu penuh cobaan. Tapi dah hidup mah penuh cobaan. Buat cobaan. Namun pinuh saweran eta dangdutan. Karena Pasnya kieu tah. Ieu cara nama jigana kudu nelpon si Mbah ya. Cobain ayo sisa tadi gitu. Udah lah. halo, Halo Mbah? saya Ya Abi. Iya Mbah, aya gap digawean. pagawean naon? Jadi jelema eta teh hese mayar hutang Mbah ka Abi. Abi hayang panguruskeun jelema eta. Oh gitu, gampang itu mah. Kirimkan BP tonanya. Ke dikirim foto nanya. Ngan, sok kirimkan. Nya siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Rasain sih ya, lamun misalkan si Imbang geus turun. Karasa ke kumaneh. Nah, aya geuning pagawean deui. Tinggal nunggu fotona dikirimkeun. Fotona dikirimkeun mah gawean deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ya, asara bewas ke ya. Cara biasa namanya ka dia. Bak buru ya. Sepenting ya. Jadwalnya masih padat, bah ya. Kok kali ngomong naon? Iya bah ya, abi teh boga dulur. Tah tadi nelepon cenah ditagih. Anu nagih na bibirna tukang wang-wengong kan itu kadi nagihna galak. Apal tempat, apal waktu, hayang panggaweankeun. Percayalah ka Mbah mah besok loba geuning mantra-mantra nu mantap. Gitu geuning balah biasa gitu nu teu apal bae tulungan ya dulu karunya. Keur mah ditinggalkeun ku pamajikanana ka Australia. Australia nya? Jauh-jauh teuing. Nya ke Australia. Sok kudu kumaha Mbah Abi. Itu gampang lah. Tapi fotona mana? Identitasna saha ya? Tah iya Mbah. Foto dulu di dieu teh. Oh eta. Karunya iya ditinggalkeun ke Australia teh iya. Nya, teu di kampung. Dulur di dieu teh iya. Selatunya ngajarannya suka ketinggalan. Man. Oh, nyanya. Pal. Mana cerewetnya? Nya bener Ke bener. lampirnya. Tah eta cenah tadi informasi Mbah. Bener. Keun, kalem lah gampang. Ngan abi meureun ka dieu hampura. Abi da rusuh. Anu biasana ka dieu oge tara barang bawa gini. Non sok barang bawa ka Mbah. Aya nama meureun teu barang bawa. Tah. Terus syaratna Mbah ieu. Abi teu mawana naon. Ngan tadi teh taratahna kieu. Sok pangagaweankeun. Sing nepi karujet we beungeutna. Tadi teh kitu, dulu teh nelpon. Nah, eta mah keun bae, jadi pikiran, arek barang bawa arek teu oge. Abah mau ngarep-ngarep. Kan masalah syaratna gampang, teu aya nage isuk. Naon Mbah syarat? Tapi biasa, Mbah mah sian bae kuota. Duh, kartuna naon? Kartu mah kartu XL Abah mah. Nu salah we nya. Nah, terserah pokoknya usian bae. Gampang beres Mbah. Hidup Abah mah hampa tambah kuota. Tapi tak punya mata si lampir panggawean kan ayeuna penting ayeuna. Heeh. Karena di teleponan bae. Beres, pokoknya mah beres. Siap. Anu lah di rujat-rujat, hutan batur, keun bae nu penting mah bere pelajaran, heuh. Tah gitu bae dina mah lah. Me tenang dulu Rabi tuh karunya. Ngomong macem-macem. Heeh. Baik mikir oh nya urang salah tadi ngomong gitu meureun. Tah gitu. Yang mau tuh Mbah eta mah kitu. Abi meureun hampura ka Abah. Nya masalah kuota mah meureun duka isu duka iraha meureun pokona diisian misalnya 2000 kartuna XL nya banyak. Si Mbah nu ka dieu teh suguhana naon, aya tamu leumpang jauh-jauh. Yo ya. Masih Mbah. Eta urang ngoprek nu kitu. Teu minuman Abah khusus. Mah gawah bisa. Geus ayeuna mah balik-balik. Pamit ya. Nya mah. Ya, tadi di jalan ya, cuman Tombe ukur Mbah, bukan. biasa. Salam, hati-hati. Ini gawean heula lah. Setik-setik. Mumpung sore keneh. Tapi 3
Kiana bieu lah ya anu ditagih lah ya karunya. Tah, ieu mana? Oke. Asik, ada paket. Wow. Paket. Titipkan majalah paketnya. Akhirnya paket yang ditunggu-tunggu datang juga. Wah, Aduh, si Mbah kumaha sih ieu kalau urang nu apes. Awas ya si Mbah. aduh. Ini foto duluran nu bio. Kumaha ieu jadina? Jadi saling iya tuh ieu mah. Ini patempuhan we. Kayak cara nama mau menang amplop jadi tuti dia mah. Telat udah ngirim foto padahal. Iya. Mana lah? Jangan iya. Tadi sini kan kocak-kocak. Iseng banget. Lah, manis gue. Mudah-mudahan di Taiwan kamera. Naon. Ayo niksa lah.